Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dongeng Sunda Tatar Pasundan, wilujeng tepang sareng simkuring sapara kanca. Kata acan diteraskeun kana dongeng Sunda, simkuring sapara kanca ngahaturkeun sawunuhun lak saketika bingahan kana pangdeudel ti Mitra Pasundan sadayana. Sumangga Mitra Pasundan. Mitra Pasundan sumangawang sobi teraskeun serial silat Jurus Tapak Geni ngalawan Ajian Banyu Biru. Mitra sadaya sakumaha parantos di Pedar. Yen harita teh kibar dan pupuhu paguron kandang wesi geus pasrah sumerah kana eta kaayaan. Dalah dikumaha oge manehna geus teu bisa ngimbangan kacepatan gerakan raga geni. Murid-murid paguron kandang wesi nu naringalikeun tarungkul ngahlos ngabayangkeun guruna bakal jadi korban katalengesan ki raga geni. Tapi kejadian saterusna matak ngagetkeun sakabeh nu aya di eta patempatan. Sumawona ki raga geni mah kakagetna robah jadi hiji amarah nu ngabela-bela. Lantaran salasan tenggeulana keuna kana sasaran. Dak dumadak jirim kibar dan leungit tanpa lebih hilang tanpa karana ceuk paribasana nu ngajadikeun panarajang raga geni nyamos ngahakan angin. Heh, keluar! Tembongkeun diri manes ieu. Raga geni ngogorowok bari ngemu ka keheula nu pohara. Paneutupna rutret ka saban madhab. Manehanana ningalian jalma nu mawa kibardan. Tapi eta jalma nu mawa kibardan geus ngiles ti eta wewengkon. Ku kituna sanggeus ngarasayeun kibardan mah teu aya di eta patempatan. Raga geni ngareret ka sakabeh murid paguron kandang wesi sarta cumaluk. Ye. Dengekeun kumarane. Geus kasaksian. Yen guru silain kabeh geus eleh jajaten ku dewek. Ku kituna kapaksa ieu paguron jadi hak dewek. Bisi aya nu rek bela pati ka ieu paguron. Poe kanu jadi guru ilain kabeh. Sor. Kahareup ceuk raga geni bari lajag glejeg satengah nangtang ka murid-murid paguron kandang wesi. Kabeh anak buah kibardan pada melenguk tungkul. Sanajan ari hatena mah ngageremet, tapi teu bisa majar kumaha. Dalah guruna oge kapan teu mampu ngungkulan ajen wewesen raga geni. Mitra atuti saprak harita, guru utama paguron kandang wesi jadi ki raga geni. Kacaturkeun ti saprak dipupuhan ku raga geni. Ngaran paguron kandang wesi jadi sabeuwir hiji kakoncara dipikagigis ku balarea. Lantaran cenah pupuhuna anu sakti manggulang-mangguling, sakti mandraguna sarta telenges kasasama. Paguron leutik nu aya di sabudereunana jadi patalukan. Sarta kudu mere upeti tiap bulan. Saupama aya paguron nu ngalawan, geus pasti ditindak ku raga geni. Paguronna bakal diacak-acak. Pupuhuna bakal narima hukuman ti raga geni. Mitra sadaya, wang tunda heula lampahan ki raga geni nu geus ngawasa paguron kandang wesi. Wang caturkeun kumaha panasiban kibardan. Pocapkeun kibardan. Inyana ngagoler dina batu lempar. Nyobaan nguniang hudang. Tapi teu kebat. Sabab dadana karasan nyeri jeung panas. Tatuhna kawilang parna. Mun teu buru-buru diubaran bakal pibahayaeun. Ceuk hiji sora aki-aki ngagetkeun kibardan. Dupi aki teh saha ki?
Sareng ieu teh di mana? Ki Bardan nyobaan tumanya ke eta aki-aki. Ngaran kula mah Ardi. Hidup teh aya di imah kula di mumunggang Gunung Arjuna. Walon Ki Ardi laju nyamperkeun ka Ki Bardan bari mawa cai nginum dina wadah tina awi. Hatur nuhun Aki. Hatur nuhun kana pitulungna. Ceuk Ki Bardan daria. Eta mah kula kabeneran bae ngali buat kapal bahdinya. Walon Ki Ardi. Tatu hidup terada parna. Kula mangan bisa mere ubar ala kadarna. Hasiat nangan sakedeung, ngan saminggueun. Mun hayang pulih deui mah hidup kudu indit ka paguron Renggajaya. Tah, didinya aya tabib sakti nu bisa ngubaran hidup. Ceuk Ki Ardi bari ngosongkeun cai ubar ka Ki Bardan. Sanggeus diubaran sapuratina. Sarta ngarasa rada jagjag, Ki Bardan amitan ka Ki Ardi. Inyana deuk lumampah ngajugjug ka paguron Renggajaya sejang ubaran tatuna. Sanggeus sakali deui nganuhunkeun ka eta kasepuhan neulah Ki Ardi. Ki Bardan laju lumaku ngajugjug ka paguron Renggajaya. Kacaturkeun kira-kira wanci lumingsir. Di satengahing perjalanan, Ki Bardan reureuh heula di sahandapeun tangkal kiara. Lempangna memang teu bisa gancang. Lajuna satengah gagaleongan, da sidik inyana teh nandangan tatu di jero. Ubar pamer ti Ki Ardi ngan cukupikeun sapoe-poeun. Najan dibekalan ubar saminggueun tapi apana nalampahan ka Renggajaya mah teuing iraha nepina da lumayan jauhna. Karaseun oge beuteungna ku kerubukan menta dieusian. Lantaran geus 3 poe teu manggih sangu. Ku kabeneran deui reureuh teh di hiji tempat nu lumayan hara-haraeun jauh ka Pilemburan. Sabot kitu kapireng sora talapo kuda ngadeuketan. Atra beuki ngadeuketan ka palebah Ki Bardan nu keur reureuh. Ki Bardan sagancang nataki-taki. Bisinya eta numpak kuda teh jalma-jalma titahan Ki Raga Geni nu keur neangan manehanana. 2 kuda eureun dihareupeun Ki Bardan. Crut. Salah saurang nu tumpakna turun sarta nyampeurkeun sagewatna ka Ki Bardan. Kisilah teu kunaon. Ceuk eta jalma bari nagog hareupeun Ki Bardan. Anu manehna teh ngalungsar laju mikeun cai bekelna ka Ki Bardan. Ieu cai bisi hanaang. Da puguh hanaang teh tadi, cai sawadah nu disodorkeun ku eta jalma anyar pinanggih teh dilekik nepi ka teu nyesa mitra. Nuhun kisanak. Ceuk Ki Bardan bari nikeun wadah cai anu geus kosong. Teu naon. Bade ka mana kisanak teh? Eta lalaki tumanya deui ka Ki Bardan. Kuring teh keur maluh paguron Renggajaya. Walon Ki Bardan. Renggajaya. Nah aya kaprieun naon kitu Ki? Ceuk eta lalaki. Rek tatamba. Kuring teh sasatna keur nandangan tatu di jero alatan kabeunangan ku teunggelan si Raga Geni. Walon Ki Bardan martelakeun. Raga Geni? Ceuk eta lalaki bari ngahulang ragemenang sakedapan. Kieu bae nama Ki. Kusabab Renggajaya teh masih jauh kene wayahna. Kisanak yap ngilu jeung kula. Kabeneran kula oge rek ka Renggajaya. Oh nya. Kisanak teh saha? Ceuk eta lalaki tumanya ngaran Kula Bardan ti kandang wesi. Walon Ki Bardan. Kuring Guntara, itu nu di luhur kuda, adik kuring Guntari. Ceuk eta lalaki ngenalkeun. Sing horeng mitra, eta teh Guntara jeung Guntari, 2 macan sakembaran nu kakoncara di dunya pasilatan. Geus kitu mah laju Ki Bardan ngilu tumpak kuda 2an jeung Guntari. Neruskeun lalampahan rek ka paguron Renggajaya. Mitra sadaya,
Kocapkeun di paguron Ranggajaya, harita teh Sanjaya jeung Rengganis keur kadatangan hiji semah. Nyaeta Ki Pamulang, akina Rengganis, mun ka Darma Aji teh buyut meureunnan. Duh, eyang, hatur sewu nuhun, laksa ketika bingahan. Eyang keur sarurumpaheun sumping ka dieu. Ceuk Sanjaya bari rengkuh. Sono eyang teh. Pang-pang nama hayang ningali uyut. Taur Ki Pamulang bari ret ngaret ka Darma Aji anu diuk dina lahunan Sanjaya. Dianti eta aya sabaraha penting nu kudu jadi perhatian hidup guaan. Saurna deui kaduaan. Aya naon kitu eyang? Mani asara leuwas. Rengganis sumanya pinuh rasa kapanasaranan. Ieu geus aya deui jalma nu bakal jadi ulon-ulon kakacoan. Eta jalma teh ilmu leuwih punjul tibatan si iblis laut kidul. Sabab kieu badahanana teh mibanda ilmu Batara Karang. Saur Ki Pamulang ngajelaskeun. Oh, ilmu Batara Karang nyayang. Yo, pikeun ngungkulanana kapaksa. Eyang ngahajar rek minang saraya ka hidup duaan rek nginjem Darma Aji. Sabab ngan manehna nu bisa nandingan kekuatan Batara Karang kena. Kitu cek wawangan atawa wangsit nu katarima ku eyang. Saur Ki Pamulang dari anaker ka Rengganis katut Sanjaya. Sanjaya jeung Rengganis silih reret. Nya upami eta mangrupikeun jalan anu kedah dilakonan mah. Mangga bae eyang. Abdi duaan mah ngiringan bae. Mangga. Ceuk Sanjaya Daria. Antukna sararea pada sapuk. Yen Darma Aji rek dibawa ku Ki Pamulang. Darma Aji rek dilatih langsung ku Ki Pamulang di Padepokan Argapura. Ki Pamulang menang 3 poean cicing di paguron Ranggajaya bogana Sanjaya jeung Rengganis. Nincak dina poe nu kaopat Ki Pamulang jeung si Bogel nu jadi badegana. Inyana amitan deuk mulang ka paguron Argapura. Najan bari jeung cumalimba, Rengganis masrahkeun Darma Aji ka Ki Pamulang. Darma Aji sok sanajan budak tetela teu baha dina nalika diajak ku Ki Pamulang. Sedihna teh ngan sakedeung nyaeta nalika ningali indungna lebah gapura reumbae ku Cipanon. Gayatri ngupahan anakna nu hayang milu ka Darma Aji. Engke bageur. Upami bapa tos damang, hayu urang amengan ka Darma nya. Ayeuna mah urang ngantosan bapa heula wae damang hawatos. Ceuk Gayatri bari ngusapan Sira Sekar ngupahan kanu jadi anakna. Nah, bapa bade damangna bu. Ceuk Sekar bari neuteub ka indungna. Sakedap deui geulis. Ayeuna nuju dilandongan pan ku Sanjaya. Walon Gayatri bari ngalieu ka Sanjaya nu dilieuk Gansang Surti. Geulis sakedap deui. Ayeuna mah Sekar kedah soson-soson diajar silatanya. Engke latihanna disarengan ku uanya. Ceuk Sanjaya ngalemu hate Sekar ngan bisa unggul. Sabada Ki Pamulang geus teu katingali deui mah opatana ngalaleos muru ka imahna. Tapi tacan gali malengkah kadenge suara talpo kuda ngadeuketan ka palebah paguron reg. Sanjaya katut nuliana ngararandegeureun. Laju ngalieu ka nu kakara datang. Breh, tetela nu kakara datang tetela lian Guntara jeung Guntari. Bari dibarengan ku saurang lalaki nu can wanoh pikeun Sanjaya mah. Sampurasun, ceuk Guntara jeung Guntari meh bareng. Rampes, jawab Sanjaya katut nuliana. Ayo, daramanggi. Ceuk Sanjaya bari ngajak sasalaman ka Guntara oge Guntari. Pangeso Kang, ceuk Guntara. Geuning Gayatri aya di dieu. Pokna bari ngareret ka Gayatri. Muhun Kang, puguhan pun lanceuk nuju titirah di dieu di ieu paguron. Ceuk Gayatri.
Kunaon kitu Aditya teh? Guntara kerung. Manehna teu tatuparna. Alatan patelak jeung jalma nu nalah raga geni. Ceuk Sanjaya mairan mertelakeun. Raga geni asa kaemutan ye. Ieu oge Ki Bardan teh ye nu dicanda ku abdi. Saurna teh keur nandangan tatu di jero sami gara-gara patelak jeung jalma nu nalah raga geni. Ceuk Guntara bari ngawanohkeun Ki Bardan ka Sanjaya katun sejena. Oh, gitu. Nya atuh hayu. Hayu ngobrolna urang di jero. Urang bari narekahan Ki Bardan. Ceuk Sanjaya sup kabehan arasup ka imahna Sanjaya. Di jero imah Sanjaya. Sanjaya nyarita ka Ki Bardan. Ki Bardan, cobi golerkeun salira. Sanjaya minang saraya sangkan Ki Bardan golerkeun awakna sanggeus aya di jero imah. Ki Bardan teu baha. Manehana nurut kana parentah Sanjaya. Saterus nama Sanjaya mariksa kaayan tatu Ki Bardan. Panggelakeun Chinese. Ceuk Sanjaya bari ngareret ka Rengganis. Nu direret gentak ka pangkeng nyokot cai kana keun dileutik. Terus dibikeun ka Sanjaya. Sanjaya saterusna ngaluarkeun mustika batu amparna laju diasupkeun kana cai. Sanggeus cukup. Mustika diampihan deui. Saterusna cai teh dicok dibikeun ka Ki Bardan. Ki Bardan dititah reureuh di kamar nu geus disiapkeun ku Rengganis. Kang, tumaros, ari raga geni teh sahanya Kang? Guntara tumanya ka Sanjaya. Duh katuh ieu. Keke, lamun Ki Bardan geus rada aya wiang-wiang, urang saliksik dina perkara raga geni. Da lamun nanyakeun ka Aditya oge moal apaleun. Ceuk Sanjaya. Tumuhun Kang Sanjaya. Wios engke we antos damangna Kang Aditya. Margina kieu Kang, saurna teh dipake duluan matos geunjleun. Wire seueur paguran-paguran nu ditalukeun ku manehna. Saurna teh eta jawaran lah raga geni teh teu raku pakarang Kang. Untari milu mairan nyarita. Atuh raha Sanjaya inget kana caritaan Ki Pamulang. Yen cenah bakal aya jalma nu jadi ulon-ulon kakacoan di dunya pasilatan nu mibanda ajian Batara Karang. Moal boa ieu jelmana. Gerendeng Sanjaya. Naon teh Aga? Guntara kerung barang manehna mireng gerendeng Sanjaya sok sanajan launan. Kieu ieu akang meunang wewengan ti Ki Pamulang. Yen saurna aya jalma anu bakal mimpin kajahatan sarta ngabogaan elmu nu nalah Batara Karang ieu. Ceuk Sanjaya. Nya ku kituna urang teh meureun kudu iatna bae. Kudu ati-ati tarapti permana tinggal. Sabab bisa bae dina hiji mangsa mah urang teh panggih jeung nu nalah si raga geni. Pokna deui. Kabehana unggut-unggutan tananing ngarti kana caritaan Sanjaya. Harita teh di paguron Sanjaya nu nalah Renggajaya. Wanci hanut moyan. Sanjaya kalawan digendeng ku Guntara katu Guntari ngariung di tepas paimahan. Sasatna marek nanggap carita Ki Bardan nu geus rada mendingan. Najan can bener-bener cager. Malahan Aditya ge harita teh milu mariung. Manehana ngarasa panasaran hayangeun apaleun saha raga geni nu sabenerna. Rengganis mati isuk keneh oge geus mimpin latihan murid-murid paguron Ranggajaya. Sedengkeun Gayatri keur popolah di pangkeng. Kang Bardan. Kinten-kinten kumaha kajantenana. Dugi ka Kang Bardan teh patelak sareng raga geni. Sanjaya tumanya ka Ki Bardan. Ngahaja ka manehna teh ngakangkeun dan nilik kana umur mah memang saluhureun. Kieu jujutan nama ceuk Ki Bardan. Barabat manehna nyaritakeun kajadian harita. Nyaeta ti mimiti raga geni ngajora ka baguron kandang osi nu dipimpin ku manehanana nepikeun ka ditulungan ku hiji kasepuhan nu nalah Ki Ardi. Sarta dituduhkeun kudu ka paguron Ranggajaya. Dah kitu kajadian nu tumibak ka kula teh. Ceuk Ki Bardan mungkas caritaanana.
Janten ayeuna teh raga geni aya di paguron kandang wesi pangitanya Kang. Sanjaya tumanya deui ka Kibardan. Teu pindo. Malahan masaurna kandang wesi bakal dijadikan puseur kakawasaana. Tembal Kibardan. Upang kitu mah urang kedah ngajorag ka kandang wesi Kang. Guntara mairan bari ngalieu ka Paloba Sanjaya. Urang kedah asak tinimbangan. Naon margina? Margi upami ninggal kana kakuatana. Raga geni numi banda ilmu Batara Karang sesah kanggo ngalawanana. Susah ngungkulanana kana kadijayaan manehanana. Ceuk Sanjaya Daria. Malahan mah kieu ieu. Ilmu akang ge can karuhan bisa ngungkulan kadijayaan manehanana. Pokna bari rutret kanu alaya di dinya. Terus kedah kumaha Kang? Aditya milu nimbrung. Numutkeun wewengan ti eyang, nyata yang pamulang mah pun anak tiasa ngungkulanana. Ceuk Sanjaya nyaritakeun ka Balarea. Sabut marana keur ngobrol kitu salah saurang murid Sanjaya datang ngabejaan yen aya jalma anyar pinanggih datang bari hohoak nangtang ka pingpinan paguron. Kiwari teh keur disanghareupan ku Rengganis. Ngadenge hal eta nu ngariung balubar. Saterusna mah sagancangna muru ka tempat latihan murid-murid Renggajaya. Barang anjog nepi ka dinya nya bae katingali Rengganis keur adu hareupan jeung hiji jalma. Duanana geus pada saya gadiri, nilik kana papakeanna mah jelas eta jalma teh urang beuntas. Nalika Rengganis rek narajang, "Corelat!" Sanjaya ngajorelat nyampeurkeun kanu keur adu hareupan. "Tahan!" Ceuk Sanjaya ngagorowok. Rengganis jeung eta jalma pada ngarengkog teu tulus adu jajatena. "Aya naonis?" Sanjaya ngalieu ka Rengganis. "Ieu Kang, anjeunna teh mamaksa nyuhunkeun mustika batu ampar." Walon Rengganis bari tetep ngabar pedangna. "Hei, saha anjeun kisila?" Sanjaya tumanya ka eta jalma anyar pinanggih. "Keuring Panglima Pagau, si Mando Sakti." Walon eta jalma. "Aya kaperluan naon kisila datang ka dieu?" Sanjaya nalek deui. "Kuring jauh-jauh datang ti tanah Borneo, sabab menang beja. Yen di dieu aya mustika batu ampar. Bener teu?" Cek si Mando Sakti malik nanya. "Teu pindo. Memang kula nu ngabogaan eta mustika." Walon Sanjaya. "Tah, kula rek menta eta mustika. Sabab kula kacida merlukeun eta mustika." Cek si Mando Sakti setengah maksa. "Moal bisa kisila. Sabab kuring oge masih merlukeun kana eta mustika." Ceuk Sanjaya tandes pisan manehna ngajawabna. "Lamun kitu mah, kula bakal menta sacara paksa." Ceuk si Mando Sakti bari ngalugas mandona. Pakarang sarupa jeung bedog tapi congona teh teu mencos malah ngarubakan. Srog Rengganis maju ka hareup. "Keun Kang, ieu mah urang jajal bae ku abdi. Mangga mungkur." Pokna bari ngaret ku juru panon ka Sanjaya. Sanjaya mundur. Manehanana jadi ngajajar jeung nuliana, rek nyakseni nu ijen adu pesen. Corelat dua jirim mah corelat. Pada ngahembatkeun pakarangna sewang-sewangan. Siap, terang, corelat. Si Mando Sakti narajang. Mandona ngarahkeun palebah beuheung Rengganis. Rengganis singeus teu sisingeun gentak nakis ku pedangna. Terang. Bareng jeung kitu, awak Rengganis muter bari ngasupkeun suku kencana kana kekempongan si Mando Sakti. Yudes! Rengganis ditadah ku dampal leungeun si Mando Sakti. Suku katuhu si Mando Sakti mata. Sejarah kajajak bitis Rengganis. Orokaya. Rengganis ngagentak muterkeun di awakna nyingkahan pangjejek si Mando Sakti. Celong! Si Mando Sakti nyusul tepus bari ngagerohan daruan. Hiat! Mandona ditigaskeun kana Paloba sirah Rengganis. Hiu! Tang! Risak! Rengganis nadah ku pedangna.
Lengan kita si Mando Sakti ditempelkan karena tonggong mandona laju ngadedetkeun ngadorong Rengganis. Hup! Satekah pola Rengganis nahan karena dorongan si Mando Sakti. Dua jiri madu regeng. Dogong ngadu tanaga ngadu jajantan kaciri tanaga si Mando Sakti leuwih pinunjul batan Rengganis. Rengganis kadesih ku dorongan si Mando Sakti. Lamun terus seperti itu pinasti Rengganis bakal kasoran ku si Mando Sakti. Sagulatna Rengganis ngagublagen awakna kana taneuh. Tonyong. Si Mando Sakti nolonjong ka bawah ku tanaga sorangan. Curalit ngan sakilat awak Rengganis ngacuralit nangtung deui. Sarta tetal pasing deui. Sebut Rengganis narajang deuk kajejeg pebokong si Mando Sakti. Tapi edas, kagesitan si Mando Sakti memang matak helok nempokeun. Manehna ngagenta kalawan cingeus pisan luncat ka belah kenca. Bari ngasukeun tajongan suku katuhu ngarah kana palebah suku Rengganis nu keur ngangkang deuk ngajejeg. Mun segelain Rengganis bisa dipastikeun sukuna bakal kabeunangan ku tajongan si Mando Sakti. Rengganis kentak ngajaul ka luhur laju nyerot naracang si Mando Sakti nu deuk mancuhkeun di tangtunganana. Mitra sabot si Mando Sakti mancuhkeun di tangtunganana. Manehana ngaranjung kaget dibat saking. Lantaran ngan sakilat songo pedang Rengganis geus nyantong dina beuheungna. Ayeuna anjeun le kumaha? Ceuk Rengganis tandes naker mere ancaman. Corelat aya ciri majorelat laju pancuh nangtung di gigireun Rengganis. Cekap nis. Ceuk Sanjaya bari ngaret ka Rengganis. Hinyana tetap waspada. Rengganis ngasupkeun deui pedangna kana sarangkana. Kalayan someah naker. Sanjaya umajak ka pangkalima pago asup ka jero imahna. Si Mando Sakti ge teu mikir panjang. Manehana langsung tujuan kana pangajak Sanjaya. Sabab lamun manehana keukeuh peuteug maksakeun kahayangna geus pasti manehna aya dina pihak anu kasoran. Saenggeus di jero imah pangkalima pago nyaritakeun pamajikanna nu gering parna. Sarta kudu diubaran ku Mustika Batu Ampar. Ku sabab gering ripuh pamajikanna ditinggalkeun di hiji imah di sisi basisir Pakaleran. Oh gitu. Candak baik di Garawa sadedek teh. Wangco bisa sarangan ditarekahan di dieu. Ceuk Sanjaya menta ka si Mando Sakti sangkan bojona dibawa ka paguron bogana Sanjaya. Mitra si Mando Sakti paromana ka ciri marah mai bear. Manehana gura gilu amitan deuk ngajemput nu jadi bojona di basisir Pakaleran. Cageula mitra Pasundan. Insyaallah sanes waktos serial silat Sunda jurus tapak geni ngalawan Aji Banyu Biru karya sadadek MJ wangco biteraskeun deui. Hatur lumayan nyuhun hapunten kana samudaya kalepatan sareng kahilapanana. Nuhun kana pangdeudel sareng pangduati wargi nu mulia. Sumangga. Cag mitra hatur nuhun sareng hapunten anu diseja tina samudaya kalepatanana. Hatur nuhun ka nu nyeratna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.